kang orang Majalengka mangga kang Mimi Ahmad asik bawa obat gatarakan budak ngasisi tempatna para wisata juga para remaja di pesisir Kalera kota Karawang ayat tempat anu enak pemandangan no darata peri marawa impian Mimi Ahmad anu bakaran sayang papasangan jangan silih japang panangan di tanah Jawa Baru Mimi Ahmad aduh sayang di tanah Jawa Baru bahagia rasa kacinatan di tanah Jawa Baru kamprokeun rasa kasono di tanah Jawa Baru Mimi Ahmad anu bager kanggo Mimi Ahmad lah asik di mana Mimi kanggo Mimi Ahmad lah abah para wisata juga para remaja di pesisir Kalera kota Karawang ayat tempat anu enak pemandangan no darata beri marawa impian Mimi Ahmad anu sayang anu bager papasangan jangan silih japang panangan Mimi Ahmad sayang Mimi Ahmad anu bager Mimi Ahmad Mimi Ahmad Mimi Ahmad anu sayang di tanah Jawa Baru ngamprokeun rasa kasondo di tanah Jawa Baru gaitkeun rasa kacintaan ayo Mimi pasti kanggo Mimi Ahmad anu bager anu sayang Mimi Ahmad Mimi Ahmad Mimi Ahmad kanggo Mimi Ahmad hatur nuhun kanggo Mimi Ahmad anu sayang aji samasuk kusir kerete ditumpakan ku supiah ditariku tapel kuda nanjan nama daka gunung maksudna rek meuli pati belina di bab matani disebor ku air mata
tiga sembilan harga nomor 36 di bekatku petambang dicaya tina kengatong diasakan dina langasan uyah nati kudang karang iya iya aduh iya iya rasana bobogohan sarang Mimi Ahmad konangon putus kena cinta iya iya aduh iya iya rasana bobogohan jeung manehna konangon putus kena cinta. Sayang, ada di Majalengka, iya di Majalengka. Moho di mana Mimi Majalengka na? Di mana? Ah? Oh di Muncul. Ih, cakepnya. Oh besan, oh moho. Kagak Mimi besan oh di Muncul. Kaci kesuka bungahna kos laksana dengan asa betah orang muncul bari banyola sahayuna cita-cita diangakan orang muncul nah jadi pangaraten anyara sana jana para bestana arek dandan anu saendah-endahna tapi nada dihampura amboal bakal cacarita sanajana kejesasaha atur salam kandaning mibaraya tapi dina hate jangler raja di pangaraten anyara urang muncul anu bager anu sadar urang muncul anu bager hatur nuhun.